Wek nang ojek di dia ramai di dia. Ah lumayan we Kak, sok aya seutik-seutik mah kadang nu sok sawah nih lumayan. Nah, Ngan aya nama kerti iseur teh. nah sia teh teuseun kumaha wek dedelan sia kumanuk dirasa. Teu sisi sawah kina saha rek numpakna. Masuk aya nih teh sawah. Oh nya, marawa sia ngunjal pare. Atuh lumayan. Naon we ini penting menjadi duit teh. Esok aya bangkong teu, nangek ka mana? Oh, bangkong mah. Waduh. Mana kita mana nyoblos saha we? Saha we rahasia mah. Dibere duitnya nyoblos teh. Bere atuh duit anu mun coblos. Oh nya, mana kitu deui Kak? Anjing. Hari itu aing mah menang-menang duit aja baru Anjing dia jalan teh itu dingin ajar aing lagi ngikut punten goblok nanti aing balik deui ya. Ber wae. Ninjat na eta nu dirasa eta jalma. anjing juga ngajak juga ngajak gelut sih mah. Heuh lah mah eta. Betul we gerak kayak gede-gede ge balik deui Kak. Balik di uang kecerik we. Wah kecil ayo. Tuh aing cari-cari itu teh. Wek, biar kita jam mati balik di uang alung-alung kena rek. Ayo Gak bisa tadi minggu sebar dua kali. Uang ini asa urusan harga diri orang di dia. Uang alung kan daguan deh kira. Perang kue rek. Ayo uang alung kan tadi itu tuh. Balik deh. Ah, sia anjing. Mana bisa dulu, bro.